بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Faslun utawi iki iku sewiji fasal. Wa idza kana al-ma'u kullataini wa idza kana lam tatkala ana. Biasa menjaseng ana. Menjawab beneran kabla itu ono. Al-ma'u apa banyu kullataini iku rong kula fala yanjuzu biwuqu'in najasati fihi fala yanjuzu maka ora najis ieu al-ma'u biwuqu'in najasati kalawan tumimbane najis fihi ing dalam al-ma'u illa in tagayyara tu'muhu illa in tagayyara angin lamun narima barobah tu'muhu apa rasane si ma'un aw lawanuhu atau warnane ma'un aw raihuhu atau mambune ma'un walau tagayyuran yasiran dan sanajan iku barobahane kang satitik bahasa orang bahasa menel samenel fa inzala maka lamun ilang tagayyuruhu apa barobahna simaun binafsihi kalawan dewekne simaun au bima iturin atau kalan banyu kang suci au bimiskin atau kalawan misik au kaduro titurobin atawa bubutekna lebu fala maka ora suci fala maka ora suci wal jarilan utai banyu kang mili atau berjalan karrokidi hukumne iku kaya banyu kang menang bae wal kullatani wallahu a'lamu bissawab. Kembali can dibahas. Faslun ta'iji fasal. Ki musonib ka urang arek ngajelaskeun tentang hukum cai keneh. Di mana cek kamari ari ngaran atau hukum cai kabagi dua menurut fikih. Hiji cai kasir, cai loba. Nuka dua cai kolil, cai saeutik. Ya, samemeh urang asup kana hukum cai kudu bisa na'rifan atau ngadefinisikeun dua cai tersebut. Ari cai kasir mah atau cai loba versi fikih mah tiap-tiap cai anu nyampe kana dua kula komo lebih mah. Eta nu kitu disebutna cai kasir. Ukurana mun dileteran ku urang kurang lebih 200 liter. Kan tilok urang ngaleterannya kuduna beuji uji coba mun boga kobakan aya caian. Kosongkeun heula kobakana. Laju ku urang dituruhkeun cai kana kobakan saukuran 200 liter. Aya sakumaha? Ke suatu saatnya lamun eta kobakan urang celong caina ngan nyampe kana batas tersebut aya keneh 20. Lamun lewat berarti tos kurang tina 20 babalik kan. Tah kebalikan cai seetik ari cai seetik mah tiap-tiap cai anu kurang tina 20. Nah ngan kurangna rada loba ari eta mah karak
kurang segelas 2 gelas masih kene termasuk cai 2 kula. Hukumna kumaha cai seeutik yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iati bimulaqatin najasati. Ieu lantaran caina cai seeutik kakuatanna leutik deui. Artina lemah. Sehingga lamun ieu cai seeutik cai kurang tina 2 kula karagagan najis atau katempelan najis, hukumna bisa jadi mutanajis. Contoh orang boga cai saember di daman-daman kurang arek ngalaudu kalah karagagan najis anu teu dihampura lamun ragag kana cai. Najis nu kumaha? Contoh doang tai kotok atawa darah, bahasa urang mah mokla. Walaupun ngan satetes eta ya. Misalkan darah ragag kana cai kurang tina 20 ulah walaupun ngan satetes bari jeung teu ngarobahkeun kana cai baik rasa warna jeung bau, maka secara otomatis cai kurang tina 2 kulah anu aya dina ember tersebut hukumna jadi cai mutanajis. Laju ke hukumna kumaha? Apakah bisa dipakai ngalaudu? Tidak bisa. Bisa dipakai mandi? Teu bisa. Bisa ku urang diminum? Haram hukumna lantaran hukumna mutanajis. Laju piceun bae ku urang, teu kudu dipiceun lamun hook mah. Ya. Tinggal ditaburkeun deui bae ka urang kana cai anu loba. Ya. Butuh gua terus becai ember diasupkeun deui ku urang kana kulah urang cai nu loba. Dideuleu ku urang teu berubah warnana, diambuan atau ambuk nage teu berubah, dirasaan teu barobah, maka hukumna jadi mutlak deui. Nyok deui urang saember sidinya. Hukumna mutlak. Ulah langsung putus asa tuh hirup deh gitu ya. Bagus lah teu kapake engke pikiran heula urang ke kapan. Bahkan lain cai ceutik bae cina minal ma'iati, tiap-tiap benda cair. Lamun seutik ya karagagan atau katempelan ku najis, maka hukumna jadi mutanajis. Tidak boleh ku urang digunakeun, tidak boleh ku urang dikonsumsi. Contoh benda cair salian cai naon? Minyak. Baik eta minyak tanah atau minyak sayur. Minyak sayur kayak gitu sarua bae. Boga minyak misalkan dina drum atau dina kompan. Nah, barang arek digunakan ku urang ternyata aya taian. Ya, tia otai Bang Hamid bener. Eta kumaha hukumna tuh geus teu bisa dikonsumsi eta minyak lantaran hukumna jadi mutanajis. Bantak cai seutik mah kembali deui jadi kakuatana leutik. Ketika kakuatana leutik diserang ku najis tidak bisa bertahan kasucianana, manehna jadi mutanajis. Urang kayak gitu sarua bae lamun seutikan diserang ku musuh kan murungkut. Ari lobaan makannya nu pangborangana pangharupna eta ngagarawa. Barang musuh nyerbu deui mah atuh mundur pangheulana. Contohnya sa ieu. Wa yustasna min dzalika masailu mala yudrikuhu tarafu. Ngan apakah sakabeh najis anu ragag kana cai kurang tina 2 kula eta mere efek atau pangaruh jadi mutanajis kana najis kana cai? Henteu ternyata. Wa yustasna ada pengecualian. Artina kumaha aya najis lamun ragag kana cai kurang tina 2 kulah cai saember beh contoh ternyata hukumna mah hukum mutanajis eta cai ngan dihampura menurut syara dihampura menurut agama. Artina lamun aya panghampura syara atau agama eta cai sanajan karagagan ku najis tersebut masih keneh kurang bisa dikonsumsi diinum dipakai masak, masih keneh kurang bisa dipakai ngalaudu.
masih keneh kurang bisa dipakai mandi. Najis nu kumaha? Hiji mala yudrikuhu torofu, najis yang tidak kelihatan oleh mata urang. Tiap-tiap najis anu teu kadeuleuk ku mata urang kari-kari ragag kana cai kurang 20 maka dihampura. Contoh urang boga cai saember laju kieu urang na kitu barang kieu urang ngisang eta cai anu dipake ku urang kieu pake bantang karena ngisang tadi ngepret jelas nyepretna gitu pastina mah ngepret ngan teu kadeuleuk ku urang kepretana asup kana ember maka cai tersebut hukumna masih keneh suci. Kunaon suci tadi teh lantaran najisna teu kadeuleuk atawa kieu surahna mun dina Fathul Qorib ya. Mun urang boga cai saember laju ngising urangna artinya cai saember tersebut zaman baheula mah kan cenah EWS ieu nya ngisingna urang isok diruyuk nya cai dibawa ku urang ngising begitu ngising borokosot eta si tai nya dirumung ku laleur ya. Eta laleur cicingna dina naon tadi dina tai berarti nincek tai saenggeus borong dahar nincek tai segala macam goyang jeung tai eta laleur hayang nginum asup kana ember ya. Secara logika orang kira-kira eta ember kanajisan tante ku laleur kanajisan ngan kadeuleut tante eta laleur mamawa najis henteu kecuali kudu pake mikroskop lamun pake kaca pembesar mah sigana kadeuleut ngan ku kasat mata urang eta najis anu aya dina suku laleur atau dina sungut laleur teu kadeuleut sehingga lantaran teu kadeuleuk walaupun hukumna muta najis eta cai cek sara dihampura masih keneh kurang bisa pakai ngisang ya ulah memusuhan jeung laleur polongo dia kuaing teu pake ngisang dareng geus dia dina tai aing ku arijina nya nginum dina cai aing ulah medan begitu tah eta hiji dihampura tiap-tiap najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata lamun ragrag karena cai kurang tina 20 artinya tidak memberikan pengaruh muta najis kana cai. Ji wa maitatun la damalasa ilun. Nu kadua najis lamun antel atau ragag kana cai saeutik iya henteu mere pangaruh muta najis kana cai lantaran aya pangampura syarat. Nah, naon najis naon? Maitatun la damalasa ilun tiap-tiap bangke la damalasa ilun anu teu ngabogaan getih atawa ngabogaan getih ngan getihna tidak mengalir. Contoh doang naon? Cak-cak kelanan eta cak-cak cicak lamun ku urang dibelek beutungna atau badana aya getihan tante aya getihan tante coba nyokot hiji black ngana aya getihan teu aya getih lantaran kadeuleuk kurang beureum ngan eta getihna ngalir tante henteu ngagempel maka cak-cak lantaran ngabogaan getih tapi getihna teu ngalir ngagempel mun stres manehna lantaran teu kapanggi duit poe ieu laju paeh sanggeus kitu manehna bunuh dirina kan kana cai tadi teh ya paeh dina cai laju kurang deuk dipake ta cai aya bugang cak-cakan kumaha hukum cai anu aya di ember kurang tina 2 kulah ja aya najisan bugang cak-cak eta hukumna dihampura ku syara walaupun muta najis tetep. Ketika aya pangampura syara gitu, maka leungit ku muta najisnya artinya kurang bisa dipakai si suci. Ngan wayahna lamun arek dikonsumsi, arek diinum cak-cak nama awaskeun. Ulah sakalian hook. Cak-cak. Naon deui? Kutu. Papa kisok aya kutuan tilok.
Kutu aya ieu teu darahan teu. Aya. Bisa darahna. Papa. Nah. Teh takutu lamun paeh geus nindas kutu misalkeun raga kana cai kurang tina 2 kulah kumaha hukumna nya tetep setiap bugang lamun ragrag setiap bugang eta hukumna najis cek tadi lamun cai seeutik karagagan ku najis hukumna jadi mutan najis ngan dikecualikeun kutu mah kunaon lantaran sanajan ngabogaan getihna mengkau eta mah tidak mengalir cak kutu laler, reungit, eta Spiderman, laba-laba, sinar saja bina. Ingatkan me pokoknya mah kaedahna, ya. Tiap-tiap bangke dari binatang yang tidak mempunyai darah atau ada darah, ketika dibelek ke urang darahna teu ngocor teu mengalir, maka bangkai tersebut lamun ragad kana cai kurang tina 2 kulah teu mantak ngamutanajiskeun kana cai artinya dihampura ku syara bisa dipakai ngalamun. Ya. Eta dina cai kumaha mun kabawa salat. Ari kabawa salat mah teu sah salatna. Sanajan sireum leutik. Bari jeung hiji sireum atel teh tan leutik ya. Bugangna tapina mun kabawa salat teu sah yan. Ari ragad kana cai mah dihampura bukan. Jadi ayaan najis anu dihampura lamun ragag kana cai kurang tina 2 kulah, contoh doang laler, contoh doang reungit, contoh doang cicak. Ya. Tapi lamun kabawa salat nu qaror itu tuh dihampura. Bangkena gitu, bangkena. Nu mantak lamun urang keur salat Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki. Atul panas tekuat ditahan bayi keur salat wa mahyaya kabina bina amat eta kumaha ditepak misalkeun kurang beletak deh paeh ya ngan lamun nempel di dieu teu langsung kurang disintreut eta berarti urang salat mamawa bangke naon bangke reungit teu sah salat gitu ari getihna kumaha getih mah diampura mun kabawa salat kebalikan tapi tadi hampura lamun ragad karena cai kurang 2 kulah gitu. Illa in ghayyarat aw turihat. Cek tadi lamun aya binatang bangke tina binatang anu teu ngabogaan getih atawa getih mah aya ngan teu ngocor ragad kana cai kurang tina 2 kulah dihampura artina teu jadi mutanajis. Ya. Illa in ghayyarot kecuali lamun airna berubah. Ya. Tadi mah cai eta saember teh heran. Ya. Begitu karagagan bugang lan tadi teh bugang cacak. Ya. Cai jadi barobah. Lantaran disebula cakan beureunya, bade jeung cacakna sagede buaya. Cai berubah, imma berubah rasa atau rasa henteu, warna berubah atau warna henteu bau nak berubah maka lamun barobah mah eta cai hukumna jadi mutanajis teu beunang ku urang dipake susuci autoreha atawa barobah mah henteu ieu cai karagagan ku bugang tersebut ngan ieu bugang na bugang cak-cak aya unsur kesengajaan asupna kana ember maksudna sengaja diasupkeun cak-cak bugang cak-cak diasupkeun kana ember anu aya caian maka walaupun asalna dihampura cak-cak lantaran teu ngabogaan getih atau teu ngocor getihna bari jeung teu ngarobahkeun kana cai tapi ketika ada unsur kesengajaan di si pelaku maka hukumna jadi mutanajis mantak ulah diajak wa famu hirratin wallahu a'lam bishawab.